Para mitra nuju ngabandungan dongeng, atanapi ngadangukeun dongeng, atanapi ngabandungan teu tiasa para mitra. Margi karasan biasa ningal gambar gambarna kadang-kadang naon, ngan sisirna mah pemandangannya para mitra. Gambar video nama pemandangan sisirna mah kitu. Kajaba dina bubukan ayeuna manggaya langsung ya para mitra. Bagian tugas muka dongeng. Aduh para mitra sadaya nyaeta para mitra sadaya buka dongeng. Atanapi para mitra sadaya minangka bubukan dongeng Mang Jaya tugas ayeuna. Unggal waktos unggal episode para mitra Mang Jaya kada ngarekam ieu. Unggal episode. Tiap episode kada direkam wargi. Oge hatur nuhun. Gelebugna angin rawa onon karangan Aan Merdeka Permana ayeuna para mitra teh karaos nincak bagian ka 88 di Mang Jaya official Mang Jaya ngaturkeun nuhun kalayan atas nama admin sareng kru sadaya ngaturkeun rebu nuhun lan saketika bingahan kana perhatosanana mangga nyangakeun gelebugna angin rawa onon karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka 88 Wilujeng ngadagukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung anu judulna Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna teh para mitra sadaya nincak bagian ka-88. Mangga urang teraskeun deui dongengna para wargi. Para mitra anu mulia kaayaan harita teh memang angin ngahiuk kadengena para wargi. Nu keur ngarobrol ge kalan-kalan ngarasa keunga dina waktu harita mah ngahiukna sora angin asa cenah beda ti sasari. Kalan-kalan kadenge sora anjing oge babaunga ti kajauhan teh meni atra tetela cenah. Matak nimulkeun ka keung tapi nu keur pacenta-cental mah teu ieu mirosea eta kaayaan. Nyaho eureun teh sabada harita disapih ku Aki Darum. Nya para wargi sabada Aki Darum nyentak mah boh ujer, boh bimarkona harita ge jep areureun jarempe ngomongna. Aki Darum tuluy nyarita. Ke heula. Naon atuh nu ku aranjeun duaan dipaseakeun teh. Parebutna naon anjeun teh atuh sok caritakeun ka kami deui. Hah? Caritakeun ka aing. Waksakeun we parebut naon nya silain duaan teh deui. Kadenge mani hoghag atuh. Aing keureuh oge asa kaganggu deuleu cek Aki Darum bari rutret para mitra kaditu kadieu boh ka ujer boh ka bimarkona para mitra tetela eueuh nu daek bebeja naon anu tadi kumaranehna dipaseakeun teh ngaha sia make caricing ngaha dirusiakeun sia ka aing ha caritakeun sia montong aing nu dirusiakeun ka aing mah wakcakeun masing balaka naon-naon kajadian nu tumiba deui. Terangkeun ka aing. Sok caritakeun aya naon pangbangna. Ilaing nyarita kitu teh. Sok terangkeun ye. Aya naon ye teh. Ye, pangpangna mah ye dua mangkeluk teh keur getreng parebut naon tadi teh sok caritakeun. Cek Aki Darum. Bari ngareret Kajang Dayat. Sugan maneh Dayat nyaho. Naon pangpangna tah si ujer jeung si Markona ngan pare-area omong pacenta-cental aya naon teh cing sok caritakeun mun maneh nyaho omongkeun ka Aki deuleu antukna para mitra Jang Dayat teh para mitra ngajawab ngan teu puguh ngajawabna da teu aya nu diparabohutkeun atuh ki Jang Dayat ngadenge obrolan Jang Dayat Aki Darum harita teh tuluy ngahuleng geus ngahuleng tuluy nyarita deui bari gogodeng. Aneh puguh ge deuleu. Pira aku parasea bari eueuh nu diparebutkeun mah deuleu.
Aing mangarasaannya biasa na jalma pasya teh anu diparebutkeun. Marebutkeun naon atawa kumaha? Mun papahaman teh marebutkeun papahaman, ngadu pamanggih anu pasalia beda teu panggih-panggih jadi timbulkeun pasya. Ari maneh ayat ngomongkeun, eueuh cenah, eueuh nu diparebutkeun tapi nah tuh jadi parerea omong jadi loba pasya kieu. Cek Aki Darum deui bari gogodeg para mitra sadaya. Nya ki, teu pira we ukur marebutkeun paisan kosong atuh. Teh Majang Dayak bari melengek nahan pisirieun ngomong kituna teh para wargi sadaya. Dasar nu gejul sugan sia mah dulu. Paisan kosong wae make diparebutkeun keur naon marebutkeun paisan kosong. Dina beunangna ge eueusian. Kahamur-hamur tanaga, kacape-cape bibir barina ge. Mending ngajadog atuh. Jeung tibatan marebutkeun paisan kosong mah hartina dulu. Cek Aki Darum para mitra sadaya bari geus gogodeg deui. Keur kitu Aki Darum mah harita tumanya. Ke. Kamana ari si Lendra? Aki Darum jiga nu mindahkeun perkara para mitra sawaktu tetelepek. Atuh harita teh barang Aki Darum nanyakeun ka mana si Lendra, cungung anjing babaung meuni asa atra kadengena harita teh. Atuh para wargi nu ditanya pungak pinguk kelantaran da puguhnya. Tita tadi Mang Lendra teu katemong irung-irungna acan. Para wargi sadaya barang ditanya kitu. Atuh anu ngajawab teh nyaeta Bimarkona. Nya panginten numpi we di kobongna da puguh pokona mah kanyaan kacida tirisna Aki. Aya di kobongna meureun. Tema Bimarkona. Oh, ti iraha si Lendra ningkep maneh di kobongna. Temal Aki Darum ge saurang ge eueuh anu bisa ngajawab. Saurang ge eueuh nu bisa nembalan da puguhnya. Kita tadi ge asa teu mireungeuh Mang Lendra. Sabon kitu para mitra hujan ngagebret beuki tarik bae. Beuki sora guludug ge beri patemalan ti jauhna para wargi sadaya. Kaayaan oge beuki mata-matak pika keueungeun harita teh. Kulantaran sora hujan ngagebret beuki gede. Kaayaan di eta patempatan atuh harita ge para mitra muwuh mata keueung karasana. Nya harita ge ujer harita teh para wargi anu ngajawab teh. Geus asak meureun tah seuban asrah teh. Da beda ameuna ieu Markona. Sok adinya bilah geura ieu geura jahit. Si ujer para mitra harita teh atuh mindahkeun jejer obrolan. Harita teh henteu cenah nguruskeun masalah Mang Lendra. Jeung kulantaran geus kaambe seungitna cenah asrah. Bari tunga-tengo kana eusi seupan. Ari ke eusi aseupan sababa atuh ladang loba parearea omong teh beuteungna karasa lapar. Ari Bimarkona harita langsung ngajawab. Cicing heula sia. Montong mihulaan rungkang ronggong bira barina oge. Bir aku sia juragan Benerawadanak di pasian pasesaan. Gagabah teuing sia. Wani rungkang ronggong kitu. Aing nu rek ieu ge. Nu rek pokona ngajahitna oge. Sia mah engke we. Sabadake juragan Benarawadanak dipaparin asrah. Kakara sia ku aing dibere. Lawora sia rek nyokot ti heula miheulaan. Cek Bimarkona ngeplek leungeun si ujer nu rek ngarongkong nyawel asrah. Si ujer para mitra sadaya harita teh mundur deui bari ngabelehem. Nya we seupan asrah teh geus asak. Seungitna angin-anginan keur mah sampe anu pulen. Nyi Markona geuwat ngawadahan seupan asrah. Nu masikeun ngebul kana piring poslen ajang keuneun dunungan. Geus kitu di bakian rek dianterkeun ka pendopo.
Ari Aki Darum para mitra dina kaayaan kitu teh gancang manehna ge nyarita deui. Nya euy barudak. Lamun balik deui ka dieu. Engke hudangkeun heueuh. Si Lendra karunya lapareun meureun. Tak ieu take geus nganteurkeun Asrah ka dunungan urang. Hudangkeun si Lendranya. Karunya jadi bobakuna mah. Cek Aki Darum. Nyimar konah unggeuk nganyakeun. Ngan sawe sanggeus sawatara lilana manehna balik deui. Bari para mitra sadaya nyebutkeun yen Mang Lendra teu kasampak di kobongna. Bu. Kemana atunya Mang Lendra teh? Sakieu geus poek mongkleng. Jeung hujan ngaririnci. Keluar ti imah. Ya wae. Ayo mah. Batur mah cia numpi di imah dina kaen hujan kieu teh. Ya mader atuh kalah init-initan sok adaraneh teh kami maki. Aneh pokoke ku Mang Lendra teh. Cek si Ujer para mitra. Rada cengkat. Terus tunga tengo jiga nya neangan Mang Lendra. Ari Aki Darum mah ukur ngahuleng we. Ngadenge beja yen Mang Lendra teh eueuh di kobong cenah. Harita ge para wargi sadaya daya teh tuluy nyarita deui. Dina jero saminggu ieu mah rada aneh puguh ge ki ningali talajak Mang Lendra teh. Terus terang uing mah aneh we, pang-pangna mah aneh. Jang Dayat mimiti laporan. Aneh kumaha geus sia Dayat. Omong Aki Darum jiga nu ukur ngunyem nyarita keur dirina. Atuh barabat teh para mitra Jang Dayat medar kanyahona. Yen lamun tengah peuting Mang Lendra sok ngundiang hudang, geus kitu kaluar ningalkeun kob. Jang Dayat harita mimiti nyaritakeun naon-naon anu kungsi katingali ku manehna. Mata ki harita teh kajadian Mang Lendra nya peuting-peuting teh ngundiang hudang, mimitina mah luak liuk heula. Sanggeus nyangka abdi sare, manehna ngulisi. Tuluy cengkat, terus init kaluar ninggalkeun kobong. Tangke balik-balik teh wayah janari ki. Cek Jang Dayat. Bosi Ujer para mitra bosi Ujer boh nyimar kona. Silih pelong we geus kitu pada melong ka Aki Darum. Ari nu dipelong mah hare-hare we ngahuleng. Taki oge nya ye. 3 poe ka tukang. Malah uing teh narima beja ti Kang Tutang. Cenah mah basa peutingan juragan Jure atawa juragan Ujer pada ngepuk di lembur situ. Mang Lendra ge aya ngulunu ka lembur situ cenah kitu. Pan heran atuh da lembur situ jeung di dieu teh pan sakitu jauhna. Lain pagawean deket-deket atuh dah ku leumpang moala beres sapeuting meureun. Da ieu nu nimbulkeun aneh teh. Tah kitu nu matak oge ki. Cek Jang Dayat deui. Naon cenah maksudna? Ngulunu ka lembur situ teh apanan sakitu jauhna ti urang teh? Omong Aki Darum. Tapi Jang Dayat teu bisa ngajawab. Ngan kusabab eueuh jawaban nu pasti. Tungtungna nu araya di dapur teh ngadon ngopi Asrah bae. Nginumna nyoroput kopi tubruk sabatok sewang. Aduh, ini asa nikmat para mitra eta. Nyoroput kopi tubruk sabatok sewang para mitra. Aduh, ampun. Kituna teh bari ngarobrolna parat nepi ka janari, bari ngadagoan Mang Lendra mulang. Cenah kitu para wargi anu mulia. Harita maju ka janari para wargi sadaya. Kayan angin anu tadi teh cenah tarik ayeuna mah geus mimiti lirih. Hujan anu peutingna cenah para mitra ngecrek ayeuna mah geus eureun. Kaayaan teh dina kayan janari mah cenah kaayaan teh menijiga anu sepi, bener-bener sepi. Teu kadenge sora hujan malah sora anjing oge nu peuting babaung teh jempe. Dina kayan janari mah
Boh Aki Darum, boh si Ujer katut nyimarkona jeung Jang Dayat geus merlek we heuai harita teh baka tingku ngarasa tunduk. Can balik keneh wae si Lendra teh barudak. Cek Aki Darum meulah kasimpe. Nyai ta geuning subung ki. Buah-buah leungit deui nya. Duh, aya-aya we uing mah. Mun ceug leungit deui teh uing we mereunjang jeung Jang Dayat kudu neangan deui ka mana indit Mang Lendra. Araraneh pugu ge aya Mang Lendra teh. Eta loba kaanehan. Nya terus terang we. Ngarupikeun Rusia pikeun uing mah teu bisa ngabongkarna ieu. Tembal si Ujer inget kana kajadian-kajadian katukang ngeunaan kaayaan Mang Lendra. Teh kudu dipikah riwang. Da buatnya cek batur ge yen eta budak teh ayeuna boga pangabisa. Pangabisa anu punyul ti batur. Heukeun bae, mana kitu ge nu maha kawasa teh mere kapinteran ka eta si Mang Lendra teh. Buktina we geuning juragan Benerawadana oge. Ayeuna kersa ngabanungan naon-naon nu dicaritakeun ku Jang Lendra. Kitu jeung deui juragan Benerawadana geus ngutus ka Jang Lendra pikeun ngayakeun hubungan cenah jeung urang onom jeung nu gaib. Meureun mana kitu ge ini tengah peuting teh balik subuh teh meureun kana kitu we ngemban tugas di juragan Benerawadana. Ulah matak aneh yeuh mana kitu ge tugas manehna teh kacida beratna. Nu matak urang mah nya ngarojong we kana tugas manehna sangkan-sangkan hasil mucekil. Ngan sakitu meureun pokona mah dorongan ti urang mah da ngabantuan mah urang mah teu bisa naon-naon meureun nya akinya. Cek Nyi Markona. Sarua para mitra sadaya harita teh merelek heuai Abi Markona oge dina nyaritana. Ari Aki Darum tuluy nyarita deui. Oh, nyageus we cigeura sarare atuh. Keun aing tutugur menuhuan si Lendra mulang mah. Aing wa kagok rek SD deuleu. Cigeura sarare lumayan sakerjep ge. Sakerjep ge sok namahan sumanget, sok namahan seger. Tambahan teu teuing mah kitu cika ditu. Mun geus mulang ku aing deuk ditalek. Cek Aki Darum. Gur ari geus kitu manu sejen amitan ninggalkeun dapur. Sejak asup ka kobongna masing-masing. Ari Jang Dayat mah da sakobong jeung Mang Lendra. Manehna asup teh ka kobong anu Lendra ge biasa sare. Ngan basa manehna nyulusup mukakeun panto. Ari dipan geus aya dina dipan geus aya nu ngaringkuk sare harita teh para mitra. Oh, geuning si Mang Lendra geus sees mun sakitu nyegrekna. Ih, ngairah balik nanya. Cek pikir Jang Dayat. Tur alatan geus teu kuat kawawa ku hawa tuluh teh. Jeung meuni geus asa teu kuat gerak deui goledag we Jang Dayat ge ngagoledag sare dina dipan parantina. Teu kungsi lila manehna ge nyegrek sare para mitra sadaya. Adina kaayaan kitu. Malah kocapkeun isuk-isukna para wargi sadaya. Jang Dayat rerencepan bebeja ka Aki Darum. Yen peuting wayah janari nyaho-nyaho Mang Lendra geus kapanggih sare kerek meuni nyegrek cenah kadengena. Siga anu cenah nikmat pisan sarena, siga nu pules pisan sarena kadenge meuni kerek nyegrek. Ngenting ira asupna mah da kurang sarere ge teu kapileungeuh juringkang. Nah atuh padahal kudu nama ngaliwat heula ka hareupeun dapur meme asup ka kobong teh meureun nya ki. Cek Jang Dayat para mitra sadaya. Ai Aki Darum harita teh ngadenge obrolanna Jang Dayat teh teu mere komentar naon-naon. Manehna Aki Darum teu mere komentar saeutik oge, ari lain ngahuleng mah saneng-eneng. Ngahuleng lila pisan manehna teh jiga nu keur mikir-mikir Aki Darum teh ngeunaan kajadian-kajadian nu tumiba ka Mang nyaritakeun perkara Mang Lendra para mitra sadaya. Naha ngulampreng ka mana bae atuh Mang Lendra teh sabenerna saban peuting teh.
Tetela para wargi Mang Lendra teh kaluar saban peuting teh lain ukur tambuh laku. Sabab sabenerna manehna teh keur kabaud kana peperangan dina kahirupan alam sejen. Kapan dina jero saminggu ieu di alam sejen nu teu kabireungeuh ku mata manusia biasa. Nyaeta di hiji patempatan para mitra di Rawalakbok. Keur lumangsung begalan pati antara dua negara. Balad-balad di negara Pulau Majeti adu hareupan. Ngalawana nyaeta balada-balada ti negara Burak Setraganda. Saban peuting hujan gede bari dordar gelap ditabaku gelebugna angin. Malah sora aja ge kadenge para mitra ti kajauhna. Nandakeun di eta patempatan keur aya cenah perang mun disebut perang Bratayuda teh mah perang Bratayuda para wargi. Ari para mitra Mang Lendra kalah indit kaluar sabab aya dina waktu-waktu kitu kajadian begalan pati. Peperangan di antara bangsa jin jeung siluman karasa ku jalema biasa ukur hujan angin dordar gelap jeung angin lilimbungan. Malah kadengena ngan saukur sora cenah sato-sato ajag anu melewung kadengena. Bali sora sasatoan peuting di sarada. Meni balegera beda ti sasari. Kitu di antarana para mitra sadaya. Harita teh nu kadengena ku umat manusia mah. Padahal kajadian harita teh tarung begalan pati antara rombongan onom jeung lombongan di negara Setra Burak Setraganda teh. Memang para wargi sadaya ti negara onom harita teh ngetrukeun sakabeh patih jeung senapati. Malah mah para wargi sadaya papatih anu harita oge keur dipangberokan dikaluarkeun. Lantaran eueuh deui nu bisa ngungkulan eta raja angin-angin kingking teh para aning-aning kingkin teh iwati para mitra sadaya patih anu aya di negara onom teh di Pulau Majeti. Barad siluman harita teh para mitra sadaya nyerang bari pating garoak harita teh marah kadengena soaa hujan meni gede ngagebret malah mah angin ngagelebung sora sasatoan harita ge para mitra di antarana anjing babau ngakadenge ti kajauhan. Eta nu keur tarung antara dua kekuatan onom jeung kekuatan ti nagara Burak Setraganda teh perang tanding bebeakan marebutkeun nepang nama saha nupang kawasana di eta patempatan. Balad-balad siluman harita teh ngagorowok terutama komandanna marentahkeun. Ayo serbu! Podaran onom kabeh! Podaran ulah aya nu disesakeun hiji oge. Podaran! Urang rebut Pulau Majeti! Urang rebut Pulau Majeti! Hayo maju! Maju! Cek makhluk eta para mitra nu gadona cameuh ka hareup. Aya sihung culaeu hiji. Tebina ti wayang kalasrenggi para mitra sadaya. Tapi ti balad-balad onom ge henteu cicingeun. Manehna sayagi nyang hareupan serangan musuh malah cek balad onom harita ge para mitra nyarita. Ulah samat kaniaya sia. Sakumna balad siluman ti nagara Burak Setragana pasti bakal tumpur hancur sia deuleu. Wani-wani sia ngaringkang ka dieu. Wani-wani sia asup ka nagara onom. Sia bakal modar. Jeung kabeneran ayeuna lain di nagara onom. Aing kaluar ti nagara onom. Sia kaluar ti nagara Burak Setragana. Hayo urang bito tama begalan pati. Saha sia nu bener-bener
kawasa saha nu bener-bener jago, saha nu bener-bener pinter, saha nu bener-bener elmuna unggul. Coba geura buktikeun ayeuna sia. Ceuk pasukan ti onom para wargi sadaya. Manehna siap-siap nangtang atawa siap-siap bakal ngahalangan serangan musuh teh para wargi. Namun ngaso heula para wargi ngaso. Mang Jaya capek heula ye ngasonya. Aduh, salse we para mitra sadaya bakal ngadukeun onom sareng ratu siluman atanapi sareng ieu rombongan siluman. Padahal para mitra siluman aning-aning kingkik teh nyaeta biluk ka Raden Jaka Sampireun gitu para wargi. Rupina mah tos diolok ku Raden Jaka Sampireun gitu diandawisna. Para mitra pamiarsa, tarungna dua kekuatan teh para mitra matak inggeng cenah para mitra. Matak inggeng saja jagat. Malah ma para wargi aweuhanana akibat tarung eta teh kadenge ka mana-mana ka umat manusia. Ngan ku umat manusia mah kadengena teh sora gelap dordar. Padahal eta teh trong-trangna sora senjata di aradu. Kadengena para mitra ngawiwiw ka umat manusia. Padahal eta sora para siluman cumarita. Kadengena para wargi sadaya atuh cenah sora ajag babaung. Padahal eta teh atuh cenah sora siluman pada nangtang. Kitu diantarana. Cek ujaring carita kitu cenah para wargi, kaayaan di eta patempatan. Lir ibarat tegal Kurusetra, keur tarungna cenah para siluman jeung para onom. Nya di antarana marebutkeun kerajaan Pulo Majeti, jeung deui cenah hayang aya pembaruan di nagara onom anu dipimpin ku Raden Jaka Sampireun. Kitu di antarana. Para mitra anu mulia, salah saurang ponggawa nu jangkung jalugjug, harita oge di baju kampret, di calana sontog, sing sarwa hideung, rata-rata ari balad onoma kitu. Kitu panena rata-rata balad onoma cenah para mitra. Nyaeta ngarupakeun jalma biasa, make ikat make kampret, nu jalugjug jangkung aya, nu pecekrek penek aya, nu goreng patut aya, nu kasep aya, nu kumisnya nyiripit oge teu kurang jiga kumis eroplin, anu eueuh kumisan ge cenah para mitra sadaya ge aya, da puguh memang ai onom mah apan asal-asalna bangsa onom teh baheula mah manusia biasa. Sabalikna jeung bangsa siluman, maranehna tadi nama bangsa jin. Jin oge ukur diwengku ku jin kafir nu jarahat, nu gawena ukur hayang nyieun kakacowan wungkul. Anu matak pala mitra pola-polana kitu teh nyurup jeung rurupaanana. Model tadi nu gogorowokan, jawa awakna bengkung, dina punuk ngajenul bungkul, gadona ge cameuh, jeung aya sihung culaeuh hiji ka hareup. Kitu gambaran-gambaran nyaeta prajurit ti nagri jin teh atawa nagri siluman nu ayeuna keur perang jeung prajurit-prajurit ti nagara onom di Pulo Majeti. Aya bae cenah anu sakujur kulitna hejo korodok jiga kulit bangkong. Waktosna see para mitra sadaya.